Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan uji kompetensi PPG. Berikut formulirnya. Video pembelajaran yang akan diujikan dilaksanakan tanggal 19 Juli 2021 di SMA Negeri 9 Bandung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang sadayana. Alhamdulillahirobbilalamin. Urang sadayana tiasa patepar deui dina PJJ Bahasa Sunda. Sataacan diajar hayu urang ngadoa heula. Mangga UKM di Kawitan. Mangga Fadilah. Tata acan urang diajar hayu urang ngadua. Ngadua di Kawitan. Ngadua rengse. Betul Ibu. Hatur nuhun Fadilah. Mugia kegiatan pengajaran dinten ieu teh miboga manfaat tur barokah kanggo urang sadananya. Hidup tiasa dipasihan kesehatan, kegiatan kanggo mengharapkan segala aktivitas. Tah hilap di masa pandemi ieu teh hidup kedah disiplin dina naon ngutamakeun kegiatan anu patali jeung 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, jeung hiji deuna mencuci tangan dengan air mengalir, tiasa nganggo hand sanitizer oge. Tong hilap etanya pami hidup nuju di bumi mah stay safe we gitu. Pami nuju di luar komo kedah ngajaga eta protokol kesehatan. Kusabab kesehatan teh nomor hiji, pami hidup teh sehat teh tiasa diajar gitu nya. Kumaha? Ya teh saha nu teh lebet coba ku ibu dicek heula. Ayat tadi teh anu ngaWA ka ibu Divka sawarna teu damang hayu urang doakeun rerencangan anu teu damang nu tiasa lebet mugia enggal damang. Ya, assalamualaikum Tessa. Aya? Nah, ada ya. Alhamdulillah sadayana tes aya, Julal aya? Ada Bu. Aya, Renaldi aya? Ada Bu. Ali. Hadir Bu. Bu. Tos sadayana ayanya. Ya. Tos siap belajar bahasa Sunda? Atau Pami ada siap, tong hilap ya. Nah, bahasa Sunda jaya kitunya. Sok sadayana semangat, kedah semangat belajar bahasa Sunda ku cara nyarios jaya gitunya. Pami ibu nyarios bahasa Sunda di walerna jaya, sabari jaya gitunya. Hiji dua tilu. Bahasa Sunda Jaya. Emprak heula ka bahasa sadayana. Nuhun. Ya, semangat kudu semangat, kedah semangat, harus bahagia ya. Tah, dinten ieu teh hidup baris diajar ngeunaan carita babad. Naon sih ari carita babad teh? Kumaha panerapanna jeung sajebana hayu urang diajar sasarengan. Panginten hidup naon namanya teh? Tah ayeuna teh can uning mah naon ari carita babad, terus kumaha ciri-cirina jeung sajebana hayu sasarangan diajar. Siap belajarnya? Manfaatna naon kanggo kahirupan, hidup tiasa nyandak hal anu pentingna dina eta carita. Aya ajen moral, ajen teh nilai ya, nilai moral, nilai lain-lainnya yang dapat nu tiasa hidup dicangking gitu. Sataacan kana materi aya patalosan heula.
Saya Bu. Teu aya. Pamit teu aya, hayu urang sasarangan ningali video anu baris ku ibu di share ieu nya dicobi sakedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamiarsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina dangat ayeuna simkuring baris medar carios dina bahasa Sunda anu judulna Babad Godog. Pemirsa bade ngemutan anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na supados tiasa nyokong channel ieu langkung tumuwuh sae ka payuna. Panuhun kanu parantos subscribe oge tong hilap ditekan like, share, komen sareng dihurungkeun tanda loncengna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan carios dina bahasa Sunda anu judulna Babad Godog. Acaritakeun zaman baheula di tanah Sunda ngadeg kerajaan Pajajaran. Nu ngaprabon di eta kerajaan teh julukna Prabu Siliwangi kagungan putra pamegat satria pinilih tanding jujulukna Gagak Lumayung. Gagak Lumayung dijenengkeun wakil kuramana di eta kerajaan jujulukna Prabu Kian Santang. Hiji waktu Gagak Lumayung atawa Prabu Kian Santang aji ngungun bae sabab boga kasusah pedah geus lila henteu mendak pikeun pitandingan jurit sarta boga kapanasaran hayang nyaho dirupa getih sorangan. Sanggeus uninga kahoyong putrana kitu Prabu Siliwangi ngelun dukun-dukun nu aya di nagri. Sadayana dukun nu diondang taya nu sangemeun lian ti hiji aki-aki nu nyiliburi nu teu kanyahoan ti manajolna. Eta aki-aki langsung ngaleungit ilang tanpa karana saparantos nyebatkeun pilawaneun tanding Prabu Kian Santang. Nyaeta taya sanes ayana di negeri Mekah. Kocapkeun carita sanggeus Prabu Kian Santang unjukan karamana anjeunna langsung niang ka negeri Mekah. Ku pituduh eta aki-aki nu nyiliburi teh akhirna anjeunna tepang. Ya tadi cuplikan supados hidup kagugah gitu. Eta teh ngeunaan naon jeung sajabana. Kumaha aya nu terang eta teh ngeunaan naon? Ngeunaan pengislaman. Ngeunaan naon? Ali, punten. Ngeunaan pengislaman di Jawa Barat. Ya Raden ngeunaan Kian Santang. carita di Garut anu eusina ngeunaan kaislaman cenanya gitu. Eta teh kaasup kana carita babadnya sakedap ku ibu ke di share deui anu sanesna anu fullna kinten-kinten hidup merasa atau ngaros penasaran teu sih akhirna kumaha? Penasaran Bu. Penasaran pastinya. Penasaran, Bu. Eta tak acan tengah-tengahna, eta mah masih di awal pendahuluan gitunya urang dilajengkeun, tapi saat acan dilajengkeun hidup kudu terang heula tujuan pangajaran dinten ieu teh naon, teras materi awalna kumaha jeung sajabananya. Ku ibu di share oge video pembelajaran ngeunaan carita babad sakedapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tos siap diajar bahasa Sunda? Ayo, urang kawitan. Dinten ieu hidup baris diajar ngeunaan carita babad. Ayeuna di kelas 10 nya.
Daramang sadayana, mugia sadayana aya dina kasehatan, penghilap, disiplin 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, jeung naon deui jadi menghindari kerumunan. Jadi kan urang diajarna virtualnya. Saat acan diajar hayu urang ngadoa, mangga ngadoa di kawitan. Materi dina dinten ieu teh ngeunaan maca carita babar. KKM nanya eta 70 kilo. Kumaha cara ngahontal eta KKM hayu urang tengetan. Kompetensi dasar pengetahuan nu kahiji nyaeta analisis isi struktur jeung unsur kabahasaan teks carita babar. IPK-na nyaeta hidup kedah tiasa ngaidentifikasi isi teks carita babar. Antukna dina keterampilan hidup tiasa menyajikan eusina dumasar kana struktur jeung unsur kabahasaanna. Lajeng tujuanana naon atuh? Eta hidup tiasa nganalisis eusi, struktur jeung aspek kabahasaan dina teks carita babar. Ayeuna urang diajar ngeunaan harti atana piwangenan carita babar. Naon sih ari carita babar teh? Ieu nya, carita babar teh kaasup kana wanda heubeul anu eusina beda riwayat luluhur atau ngebukba kajadian anu aya di hiji wewengkon. Carita babar nyaeta carita anu dumasar kana kejadian sajarah. Dongeng babar atau sajarah nyaeta nyaritakeun kajadian atau jelema anu ngandung unsur sajarah. Babad teh ditulis dina 2 jenis tulisan. Nu kahiji wawacan, dumasar kana wawacan teh nyaeta puisi buku, lajeng prosa. Nah, contohna dina prosa teh nyaeta aya 2, teks naratif sareng teks deskriptif. Lajeng kana jenis-jenisna, dumasar kana teks eta dibagi 2, nyaeta kategori dongeng jeung kategori carita. Naon ari dongeng mah? Nyaeta ngandung fiksi, unsur pamohalan, jeung sumebarna secara lisan. Lajeng pami kategori carita miboga fakta, unsur sajarah, sumebarna dina wangun tulisan. Dina eusina carita babar teh miboga unsur-unsurna nya kahiji nyaeta jejer. Naon ari jejer teh? Jejer nyaeta pola pikiran anu aya dina caritaan. Ide pokok tah eta jejernya. Lajeng nu kadua nyaeta palaku. Palaku mangrupa ngaran-ngaran jalma boh sato nu aya dina carita. Anu katilu nyaeta watak. Watak nyaeta karakteristik tina palaku. Palaku teh dibagi 3, antagonis, protagonis, jeung tritagonis. Anu kaopat nyaeta latar. Latar teh aya 3 oge. Nu kahiji latar tempat, 2 latar suasana, jeung 3 latar waktu. Salajengna aya galur. Galur teh nyaeta mangrupa runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita. Aya galur maju, aya galur mundur, aya galur bobok tengah. Lajeng anu salajengna nyaeta amanat. Amanat teh hal anu hayang dipetepikeun ku pangarang dumasar kana eusina. Lajeng aya unsur sejarah. Nu tadinya hal anu patali jeung unsur sejarah. Lajeng aya unsur dongengna. Aya hal anu ngandung unsur pamohalanana dina carita babar ge. Ayeuna strukturna carita babar teh aya 5. Memang umumna nyaeta aya bubuka, eusi sareng panutup, tapi dina bubuka eusi panutup teh dibagi deui kana 5 hal ieu. Nu kahiji bubuka atawa manggala sastranya. Lajeng nu kadua konflik, aya konfliksna.
muncul masalah persoalan. Lajeng nu katilu klimaks. Klimaks ternyata masalah muncul. Lajeng anti klimaks kan ngarengsekeun masalah. Salajengna pungkasan atawa panutup carita anu ditandaan ku rengsena masalah. Contoh-contoh carita babad nu aya di Sunda, contohna wae nyaeta babad Bogor, Sajarah Tujulang, babad Cikundul, babad Cirebon, babad Sumedang, jeung sajabana. Tapi dina pangajaran ieu hideep baris nitenan hiji babad nyaeta babad Godog Garut. Tiasa ditingali dina QR code ieu nya. Hideep sareng kelompok hideep dumasar kana LKPD pek hideep milari QR code-na lajeng scan terus pigawe pancen anu aya di LKPD. Hatur nuhun, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi video eta ngajelaskeun ngeunaan naon sih carita babad, terus contohna kumaha jeung sajabana. Cobi aya nu bade naros atanapi aya nu bade nge-review video tadi teh ngeunaan naon mangga. Saha nu bade Bu. nyarios? Tapi bade naros, Bu. Mangga Ali bade naros naon? Kan aya carita babad sareng aya dongeng babad. Aya bedana dilihat secara langsung gitu. Mohon hatur Enggak nuhun. ditelaah. Hatur nuhun Ali patalekana janten maksudna kieu. Carita babad teh saleresna carita anu aya di wewengkon, di hiji wewengkon. Contohna tadi anu tos ditingali sakendi ku hideep video carita babad Godog Garut. Nah, kunaon sababna aya dongeng? Ku sabab nu namina carita babad teh kadang aya anu ngandung unsur yang tidak mungkin terjadi, unsur pamohalan. Unsur pamohalan eta teh ayana dina dongeng gitu. Kumaha bisa kitu, kumaha tiasa kitu, faktana lamun misalnya dina babad Godog Garut eta sesuai fakta, kadang anu nalitakeunana naon namina teh nu nyaritakeun deunana sok ditambihan atanapi dikurangan gitu ta eta nu janten bedana teh. Tapi intina jadi sok beda-beda versi gitu tah si caritana teh eta nu ngabentenkeunna mung saleresna carita babad teh awalna patali jeung wawacan. Wawacan teh naon? Wawacan teh nyaeta puisi buhun, puisi anu wangunna teh pupuh gitu. Tah dina wangun pupuh eta dirubah janten prosa, dirubah janten carita gitu. Saleresna mah pami sadayana nyokok kana eta wawacan, moal aya versi A, versi B, versi C gitu nya, tapi panginten benten-benten wewengkon, benten-benten oge pamahaman gitu. Gitu Ali. Ya, hatur nuhun kana patalekana. Cobi aya deui nu bade tumaros. Mangga. Ya. Kami cekap ku ibu dibagi heula kelompok ya. Kelompokna mangga dijanten 2 kelompok wae. Teresa anu paling dieu nya ku ibu dicek. Teresa, Renaldi, sareng Julal, sareng Ali. Itu sabaraha jalmi? 8, berarti sesana eta kelompok 2. Ya. Gitu. Engke ku hatur nuhun. Dina kelompok teh baris nge-review jeung engke aya pancen-pancen sejenna kitu nya. Emot-emot nya Teresa, Renaldi, Jula sareng Ali tanu sanesna eta kelompok 2. Ya tadi tos disabit-sabit ngeunaan video carita babad Godog Garut. Tadi kan tacan rengse nya hayu sesarengan urang ningali deui videona kan saatos hidup ningali video anu tadi nu kadua mah kan aya tujuan pengajaran terus hal-hal anu kudah dicangking ku hidup naon wae janten hidup kudah tarang oh nya
Abi teh kedah tiasa analisis eusi sareng unsur sareng struktur dina carita babad gitunya. Jamun hidup tos terang goalsna naon kedah kumaha tah itu eta tujuan pangajaranana. Ayeuna hayah urang nonton deui wae nonton carita babad anu judulna Babad Godol Garut. Nu jenenganana Bagenda Ali Murtado. Eta sepuh teh ngaraos kaget waktos mireungeuh cariosan Kian Santang nu sakitu pertentangna milarian anjeunna anu dibarung ku rasa gandang. Pedah ngarasa gagah tur masur di Pulau Jawa. Ngadangu kasauran Kian Santang kitu teh Bagenda Ali Murtado kalah kanyebat alhamdulillah. Tapi tengangken ian saleresna anjeunna pisan nu dipilarian teh. Bagenda Ali Murtado nyanggeman ngajajab Kian Santang ngadep kanu dipilarianana. Nanging di satengahing jalan anjeunna ngarandeg sarta miwarang Kian Santang sangkan pangnyandakeun tetekena nu kakantun dina tilas ngobrol tadi. Sok sanajan manahna kesel Kian Santang teh tapi ku alatan hoyong tepang sareng anu jenenganana Ali Murtado akhirna anjeunna kersa oge teu talangke eta teteken teh dicabut ku anjeunna. Nanging batan kaangkat kalah salira anjeunna nu mebes kana taneuh salaputurna. Salirana lamokot ku kesang katambah ting pelentisna getih anu bijil dina saburu-buru awak. Bagenda Ali hookeun campur jeung karunya ongkoh cenah ngakuna mah sakti tapi salirana nepi ka kitu. Bagenda Ali seug maos bismillah sahadat sareng salawat nabi eta teteken teh gampil pisan dicabutna. Prabu Kian Santang kaisinan tur panasaran terus naroskeun yen eta nu dibaca teh palakiah naon. Bagenda Ali diterangkeun yen eta palakiah anu bieu dibacakeun teh bobesen sajatining jajaten dina agama Islam. Paranti meruhkeun kalbu atawa gantar pamenta kanu kawasa di mana urang aya hayang. Gancangna carita Prabu Kian Santang saparantosna taya tangan pengawasa leungit kagagahanana dina mayunan Bagenda Ali. Akhirna dina manahna rek micieun agama Hindu sejak anut agama suci nyaeta agama Islam. Saparantosna lebet agama Islam anjeunna gentos jenengan janten dua nyaeta Sunan Rohmat sareng Sunan Bidayah. Sunan Rohmat diutus pikeun ngislamkeun Pulau Jawa. Saparantosna dugi ka Pulau Jawa nu ngawitan bade diajak lebet Islam teh taya sanes ti ingkang rama nyaeta Prabu Siliwangi. Nanging tinimbang anut agama Islam kajeun ninggalkeun eta nagara. Bari nyandak iteuk Silagondi teras diguratkeun kana taneuh harita keneh karaton salin rupa janten leuweung. Para bupati jeung mantrina dicipta jadi maung diratuan ku Ratu Batulayang Aji. Terus arindit muru kasancang nu pangheulana diislamkeun nyaeta para rahayat Pakuan nu araya di kampung. Para menak nama diiwat sabab lingas sarieun pedah geus meunang wanti ti Siliwangi. Salajengna nyaeta rayina nu aya di Batulayang nu jenenganana Santang Pertela. Anjeunna lebet Islam. Ti Batulayang anjeunna mapai deui sareng rayina Santang Pertela muru Lebak Agung dugi kahaur beuti. Lajeng pendak jeung hiji ajar tilas guruna kapungkur anu jenenganana Syekh Malela anu tos anut Islam. Sunan Rohmat kenging piwijang ti Syekh Malela sangkan angkat heula ka Mekah pikeun ngalaporkeun heula hasil ngislamkeun di Pulau Jawa. Samulihna ti Mekah di daerah Leles anjeunna pendak sareng hiji jalma nunggal eta jalma teras disunatan
Tapi kulantaran teu acan uningaeun kumaha tata cara na nyuratan, praktekna teh kirang nyugumakeun. Eta jalmi nu disunatan teh dugi ka hanteuna. Dina ngajalankeun praktek nyunatan saterasna mah hasil kalawan nyugumakeun. Disempur anjeunna pendak sareng rayina nu sanes nu jenengna janten Narpati. Sarta dipasihan jenengan Bagus Daka. Saterasna Bagus Daka ngiring ka Sunan Rohmat. Dina lampahanana mapai-mapai tilas ngislamkeun sateu acana anjog ka tempat jalma anu kungsi di sunatan mimiti. Eta layon masih keneh aya wujudna. Teras dipulasara sakumaha biasa. Dikubur dina urutna. Palebah kuburanana dipelakan tangkal salam sahiji sarta era tempat katelah salam nunggal. Lalampahan saterusna anjeunna arangkat muru leuweung tiis di perjalanan ngobrol pari nyarioskeun pigarwaeun. Ku Bagus Daka dituduhkeun ka dulur anjeunna nyaeta Nyimas Pugerwangi anu tos bahatulalis. Lalampahanana geus nepi kanu dituju nyaeta ka Cigunung Tiis. Tidinya Bagus Daka siram maksudna rek miceun kawedukan nu aya dina sadirana. Harita bijil cai caah leong Bagus Daka kabawa palid nepi ka jauhna. Bagus Daka minta tulung ka Sunan Rohmat. Sunan Rohmat nepak cai caah dadak sakala eta cai teh saat sapada harita. Tempat eta nelah kungaran Cikawedukan. Anjeunna arangkat deui muru ka Puger tempat Nyimas Pugerwangi. Tidinya Sunan Rohmat nikah ka Nyimas Pugerwangi lajeng kagungan putra kembar jenenganana Ali Muhammad sareng Ali Bubakar. Kata murang kalih duanana dirorok ku dulurna Bagus Daka. Margi ibuna ngantunkeun waktos ngabebarkeun. Sunan Rohmat sareng Bagus Daka neraskeun deui lalampahanana ka urut tadi ngislamkeun nyaeta ka Kandang Serang, Cilegi jeung Korobogan dugi ka Cihaur Beuti. Di Cihaur Beuti Sunan Rohmat ngantunkeun Bagus Daka sabab rek ngajugjug ka Mekah sejak nguningakeun hasil ngislamkeun. Bari ngalongok putrana Bagus Daka nyaeta Tanjung Laya jeung Layang Kemuning anu keur tolab elmu di Mekah. Sasumpingna di kota Mekah Sunan Rohmat boga niat rek tumetep ngancik di tanah Arab tapi teu disaluyuan sabab karunya ka umat nu araya di Pulau Jawa. Tungtungna anjeunna dipaparin taneuh Mekah sakeupeul, buli-buli, cai jam-jam sareng peti nu dieusian ku batu. Di Ratu Jin anjeunna disayagikeun keur tutungganganana nyaeta kuda semprani. Sanggeus kitu dieceskeun yen lamun eta batu nu aya di jero peti geus gojleg sarta kudana geus ngaleungit eta teh mangrupa ciciren yen Sunan Rohmat kedah liren sarta nyicingan eta tempat. Gancangna carita Sunan Rohmat mulih ti Mekahna ngajugjug ka tanah Jawa bari nyangking amanah. Sunan Rohmat liren di hiji tempat margi batu nu aya di jero peti tos gojleg sarta kuda nu dianggo tutungganganna tos ngaleungit. Kusabab kitu sakumaha amanah Sunan Rohmat tumetep ngancik di eta tempat anu nelah Kampung Godog pernahna deket Suci Kabupaten Garut. Sanggeus kurang leuwih sataun lilana seueur jalmi nu ngarencangan ka anjeunna di antarana Sembah Dalem Kandang Sakti, Sembah Dalem Pager Jaya jeung Sembah Dora. Malah loba jalma nu ngarungsi ka tempat eta. Pamungkas carita Sunan Rohmat atawa Prabu Kian Santang Aji pada ngadareugdeug di mana-mana. Pamirsa, carios ieu diropea tina transkrip Iden Suparno MPD. Mung sakitu anu kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten.
canak nu saena pikeun nu awona billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi terus diparatkeun video ngeunaan babad godog Garut. Tah, ayeuna ku ibu dibagi kelompok, tadi kelompokna saleresna terus dibaginya, tapi ibu teh emut, hidup teh baris ngadamel kelompok nalika materi anu satu acan ieu. Janten nganggo anu kamari weh, supados koordinasina gampil nya. Mangga di ku ibu dilebetkeun kana breakout room kanggo ngaresume carita babad anu tadi atanapi carita babad anu tos dibaca ku hideup diresume kesina lajeng dipilih strukturna. Tadi kan aya strukturna nya ku hideup terus ditingali video nu awal nu kadua strukturna naon wae ku hideup dibaca deui materi-materi nu aya dina WA. Mangga ku ibu di share breakout roomna hidup lebet dumasar karena kelompokna masing-masing. Tos rengse waktosna orang presentasi. Mangga anu sanesna lebet karena main room. Mangga bade kelompok saha heula? Kelompok hiji, Bu. Kelompok hiji, mangga. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Renaldi, perwakilan kelompok hiji, jadi dia badai ngajelaskeun ngeunaan cerita babad anu tos ku arunan dipelajari. Nu pertama-tama nyata kelompok hiji aya Deswanda, Dila, Abi, aya Ripangi, aya Vina, sareng aya Zulal. Palengkap kecap anu teu dipikaharti nyaeta aya hiji wewengkon, anu kadua ngahiyang. Tokoh-tokoh anu aya dina carita babad ieu nyaeta Prabu Kian Santang, Prabu Siliwangi, Bagenda Ali, sareng Syekh Haji Qudratullah. Latarna nyaeta aya di Leuweung Sancang, Pamengpeuk, Garut. Amanatna urang kudu usaha ngarah naon nu diceritakeun ku urang tiasa kalaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota kelompok Abdi aya genepan, aya Abdi, aya Difka, aya Fadilah, aya Miftahul Jannah, aya Muhammad Prayoga, aya Teresa. Jadi kira-kira di abad ke-16 Masehi teh di wewengkon Majakidul aya hiji pelemburan deket sisi Walungan Cilokrang. Nu salajengna dijanjengkeun ku Teresa. Amanatna nyaeta hiji, lamun orang jadi pamimpin kudu sing Abdul Jalil. Seueur ilmu pangabiksana sareng tanggung jawab kare rencanganna. 2. Lamun jadi jalmi ulah sok maling si gajen buntung. Sabab maling teh saneh kagiatan anu alus dikerjakeun. 3. Berjuang terus sanajan seueur halangan na siga Syekh Abdul sareng kelindur. Tadi aya anu lepat sanes kecat. Ya, entra kala kanggo sadayana luar biasanya ringkesanana memang benten non pembahasan intina nyaeta hiji carita babad teh geuningan seueur ragamna kumaha wewengkonna. Tadi aya nu ngeunaan di Garut, terus nu tadi nu kadua di mana eta teh? Daerah mana? Di dekat Cirebon. Cirebon. Nah, salerosna mah di unda wewengkon ge seueur aya caritana mung aya nu kaungkapkeun, aya nu henteu, aya nu kacaritakeun, aya nu henteu kitu nya. Lajeng ayeuna saha nu bade nyindekeun kesimpulan tina pangajaran dinten ieu poin-poinna we. Carita babad godog Garut. Carita babad godog Garut. Oke, lajeng nu tacan nyarios. Ya, sok Teresa. Kesimpulan Dina
dinten ieu urang diajar ngeunaan carita babat. Eta carita anu ngandung unsur sejarah. Aya ciri-cirina, strukturna, terus tadi aya carita babat Godog Garut. Ya, tapi saat acan ditutup ibu bade ngayakeun kuis heula salayan ti kuisisnya salian ti boga naon namanya teh manfaat kanggo nge-review eta oge hasilna ke baris jadi nilai plus sareng reward. Mangga disiapkeun heula. Kontrak kanggo sadayana, kalian luar biasa. Tepang deui tos rengsenya dinten ieu tos aya kuisis, tos aya panutup, tepang deui mingguan payun tapi satu acan panutup di doa heulanya dipungkas heula ku doa supados lebih barakah. Mangga dikawitan ngadoana ku KM Fadilah, mangga. Tata acan kurang nganggeutkeun pengajaran teh ieu kurang ngadoa tata acan ngadoa dihaturan ngadoa rengse Hatur nuhun Fadilah, hatur nuhun sadayana mugia sadayana sehat walafiat. Tong hilap prokes 5M lajeng ku hidup sering dicek GCR nya aya pancan kelompok anak anu kedah di kerjakeun. Aya nu bade diteruskeun heula? Ya, pamit aya urang ieu deui. Sunda. Jaya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.